Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih kugalih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peueunteungeun unggoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayeuna. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng jujutan carita Jakarana anu kiwari ku para wargi baris di Bandungan bagian anu ka-38. Sakumaha anu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-37na. Pedaran Mang Dedi kasapihuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam peuting di lembur Sindang Sari. Khususna atuh ka si Jupri saparakanca di antawisna si Jupri, Oded, Juha, si Keling, Obed sareng si Dodeng. Anu teu milu deh si Asdur kunaon make teu diajakan lantaran si Asdur menang kacilakaan ku pakakasna Nyimayang teh nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita Jakarana. Mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kada hilap like, subscribe, komen oge toe loncengna. Hatur nuhun kumaurupi perhatosana. Mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh beukilila beuki peuting bae. Breh atuh harita di hiji patempatan aya nu ngariung nyatana genep urang, nu biasana mah 7 urang, nu saurang deui meter anu katelah si Atus teu milu lantaran menang cilaka teh. Malah harita keur kitu teh pok si Jupri salaku gegedugna jadi peuting eta bah ngomong, "Siap euy. Halus kitu kita ngan kade peuting ayeuna urang kudu leuwih hati-hati sabab
siapa urang teh ngan genepan yeuh. Si Asdur teu milu jeung na deui apaan tujuan urang teh. Lain kan saukur rek ngagarong bae tapi oge rek nyieun kaributan. Maksud jeung tujuan urang pikeun mancing-mancing musuh urang. Ngarti teh Oden? Ya, heulah. Aya tuh buru. Cek si Oden harita teh bari jikalengkahkeun sukuna. Nya sanggeus kitu mah harita keneh si Jupri atuh jeung batur-baturna laleumpang deui meuni ngagaradig arek nuru ka hiji imah anu geus dituduhkeun ku si Oden. Dekat catur di jalana. Harita manehna atuh geus nepi ka tempat anu dituju, breh di dinya teh katempo aya imah melikeun ka gede jeung alus jiga nama anu bogana geus pasti jalma beunghar. Malah teu pati jauh di dinya loba imah-imah nu ngajajar bubuhan atuh di tengah lemur. Pok atuh harita si Jupri paparentah kana buahna bari jeung leungeun anu katuhu tanyak tunyu bari jeung ngomong ngan henteu ari tarik ngomongna mah. Oden, coba ya. Jeung sia keling. Sok Ganjang asup ka imah anu itu tuh. Nu panggadena kada ingat sia bawa barang-barang anu sakina berharga. Nu berharga hungkul we. Anu gampang dibawa gede duitna. Nah, bet euy. Odeng siap. Dewek jeung si laing duaan bieu rek asup ka imah-imah buru-buru gancang ngalaksanakeun. Urang kudu bisa ngeruk heula harta bana. Samemeh musuh urang kaluar. Ingat, bawa barang anu gede pangajina jeung rikib di bawana. Ngarah naon? Ngarah teu ngago kana musuh urang aya dina palabah tarung atawa kaributan segen. Kumaha karjusian? Siap. Nya atuh segeus kitu mah. Si Oden, si Juha jeung si Keling gancang nguruk ka hiji imah anu geus jadi incarana maranehna. Terus atuh harita si Oden darat eret ngencang ngatuhu ngawaskeun maksudna madarah di dinya. Tetela meuni simpe. Nya sanggeus kaayaan aman harita kena oge gancang atuh si Oden muru ka pelebah jandela. Terus ku si Wol ngaluarkeun pedog tina sarangkana dipake nyokel jandela sakumaha biasana ari ngarampong. Jangkrik reang disarada jiga nyaksian kana laku lampah si Jupri sabatur-batur. Jiga-jiga nu nyengsirikeun kana kalakuan manusia dina mangsa alam harita. Sadengkeun harita atuh si Juha ceklik berai. Harita kene oge jandela engap jeung atuh dina waktu ada ngusak kiceup. Si Oden atuh geus aya di jero imah terus satu harita ken tiluanana ralateret nitenan paparabotan anu aya di dinya. Bok atuh harita si Oden ngomong berjeng harewos ku cowas kuis ka baturna. Juha Keling sok kadinya tah gara-gara dah tuh aya nomare gancang buka gancang cigana anu bogana geus hare esih da meuni jarang plingkeun keun dewek
anu ngawarkeun kaayaan di dieu mah. Sok bisi. Nu bogana kaburu hudang teh buru. Siap. Nya sanggeus kitu mah si Keling atuh jeung si Juha geus telebak micenan waktu deui terus muru kana palebah eta lomari anu dijieun tina kai merikeun ka alutur gede wowog di onggo. Terus atuh harita di deukeutan bari jeung Raga mangleungeun si Juha kana panto lomari tapi teteh lagi ningan dikunci merikeun ka pageuh pisan. Aduh cadol tadi poe dikunci euy. Kencang atuh harita si Juha ku si Wong ngaluarkeun peso balati tina jero bajuna. Terus dipake nyokel eta kunci lomari. Nya teuing kumaha tata jeung carana ari maranehna mah da geus biasa geus gampang pisan kanu kararitu teh. Brai we ngajeletrek brai lomari teh muka. Sanggeus muka breh atuh katempok eusina papakean meunikeun kangen teh loba jeung aralus. Terus atuh harita dibukaan meuli diaut-aut. Maksudna mah deuk neangan barang anu loba anu gede hargana. Raga mangga laci lomari terus atuh dibuka. Ana breh si Juha jeung si Keling harita meunikeun kacalangap. Teu lila sarengeh atuh seuri. Bari pok harita si Juha. Keling sok deuleu ku sia. Naon ta eusina tah? Hasil urang teh euy. Lamun kieu mah yuh jigana urang teh bakal tareh beunghar. Boro-boro sia. Moal teh atuhkeun euy si guru ya. Lamun nempo bebeunangan anu kawas ieu mah yuh. Bener Juha. Sabot pating kecewih kitu harita si Oden nyampeurkeun. Terus atuh nanya lantaran heran nepo kelakuan si Juha jeung si Keling kalah pating kucuas kacewis. Bari jeung si sarengehan pok atuh si Oden dari tatu manya lalaunan kitu ge. Naon aya si lain atuh. Kalau kapating harewos wae gancang atuh teangan barang-barangna anu gede hargana. Pating kacewis sia mah buru-buru atuh. Bisa boga imah sia teh keburu hudang manten. Tenang. Tenang si Oden. Penting ieu urang teh benar-benar hasil euy. Memang si lain teh manggih naon maksudna? Deuleu ku sia tuh jena laci. Deuleu ku sia. Ngadenge omongan si Juha kitu. Red atuh harita si Oden dengar red kana laci lomari. Barang bereh teh atuh sakedapan masih Oden meuni calawak sungutna teh. Samalahan mabari jeung ngalepar bakatku ka Sima. Rek teh kitu kumaha atuh lantaran eusi laci teh meunikeun ka numpuk aya duit. Mendingan teh ting sabaraha. Teu lila atuh sarengeh si Oden harita seuri. Pok ngomong ka si Juha jeung ka si Keling. Wah Keling, ganjak we duit wadahan. Buru tong dilakeun. Siap. Karena naon wadahna sagoblog. Iya mah meuni balagong teu biakeun ku sorangan taplak meja cokot ku sia wadahan ka dinya. Heuh. Nya sanggeus kitu harita kana si Keling geus tepiskan. Teu mencenan waktu deui ngajuang taplak meja rek dipake ngawadahan duit cenah. Nu aya dina jero laci. Nya sagedeng oge eta duit teh atuh harita geus pindah kana luhureun taplak. Anu geus diamparkeun terus harta kena dibuntal sarta raketak di talian pageuh pisan. Kaayaan kitu teh atuh teu kanyahoan kudu boga imah mah jigana bae kabeh ge geus sare kalaban tibra. Si Oden jeung baturna gancang harta kena oge gura-giru ninggalkeun eta imah balik deui ka jalan kana janela. Hop jeung sakilat oge atuh harita geus araya di luar. Kalawan tenimbulkeun sora saeutik-eutik acan. Terus janelana ditutupkeun deui. Anu saterusna encis we atuh harita indit. Maksudna deuk nyampeurkeun ka si Jupri cenah. Anu harita sarua keur ngagarong tapi di imah anu sejen. Alah pagawean urang hasil euy. Matak sugema lamun kieu mah bener-bener tah. Teu salah asup aing imah eta mah duh. Dareh beunghar jigeuna euy lamun cuk minang kanu kitu tah. Lamun usaha urang terus kawas kieu yeuh.
bener sia teh Juha matak sugema pikeun urang mah euy berkah kasupna ge eta teh. Berberkah bisa pikeun urang mah lain berkah tuh goblok kitu mah ngaranna oge musibah sia ceker batur berkah jeung urang lamun urang beunang kudu wajib berkah keur batur musibah keur urang. Urang mah geus teu kudu mikiran kitu. Nu penting mah euy urang geuna lain urang terus ka mana ka sayeuna ya. Terus ka mana tuh? Kambalah itu ke si Juha urang nungguan si Jupri lebah dinya pan maranehna keur arasup ka imanu eta urang tungguannya kedeung di luarnya beri jeung ngalingakeun kaayaan. Ayo kade sieun hati-hati euy bisi nyawan ku durana. Nya sanggis kitu mah kucuwas kecewis si Oden jeung si Juha teh nya kitu deui keling lempang dewe rek muru ka tukangan imah anu harita keur diarasupan ku si Jupri jeung baladna anu duaan deui. Kocapkeun harita si Jupri jeung baturna anu keur ngaranyah aya di jero imah. Harita teh atuh keur ngawut-ngawut eueuh lomari ngaprak kokodna teh mapai-mapai barang anu gede pangajina. Pok atuh harita si Jupri ngomong ka si Dodeng. Terus atuh ka si Odet. Kumaha geus hasil acan euy. Buru-buru atuh bisi keburu ka pangeman kudu bogana. Yalah can euy. Sok tuh asup. Sok silai ka kamar itu. Jupri sok asup heula. Silai asup kadinya. Burukeun. Nya atuh lah. Dengan tuh dewek asup kadinya. Silai dua anteangan tuh di tempat sejen. Leos atuh harita si Jupri asup ka jero kamar. Terus atuh harita kene nyurungkeun panto nu kaparangan harita teh tadi kunci. Terus si Jupri mah asup bari jeung ka katayapan breh di dinya aya 2 urang anu keur sarare meunikeun katibra. Ret harita ret ngareret anak-anak bupet nu aya di pojok kamar. Terus atuh disampeurkeun sarta lacina dibuka barang breh atuh sarenge harita si Jupri seri lantaran dina jero laci teh nyampak rupa-rupaning perhiasan jeung kongkorong ditambah atuh ku duit meunikeun kasarajut. Gancang atuh harita kene oge dicokot sarta diasupkeun kana jero saku nu aya di jero bajuna. Sanggeus kitu mah gancang we atuh harita leos deui buru kaluar sarta panto kamarna oge atuh geus ditutupkeun. Terus harita keneh ngomong ka si Obed jeung ka si Dodeng. Dodeng, ayo gancang euy. Kumaha hasilna euy, Jupri? Hasil atawa beres? Beres. Lumayan, ayo. Gancang, urang keluar. Tong ngomong, buru. Atuh harita keneh oge. Si Jupri jeung baladna nu duaan terus gagancangan kaluar ti imah. Celung atuh ngaluncatan janela sakedeung oge harita geus area di luar. Teu poho nutupkeun deui kan eta janela sabab ngarah teh curigaeun teuing cenah. Sabot keur kitu jol atuh si Oded jeung baladna teh nu duaan nyaeta si Juha katut cikeling. Jupri hasil si lain. Hasil atuh aing mah sagala oge teu mata hese. Tah terus akhirnya urang arek ka mana ieu Jup? Ya, urang ka imah si Kuwu atuh. Urang nyamper deui anakna anu geulis teh. Tapi kade ya ayeuna ulah lolos deui. Kudu hasil ngarah sugema ka urang Sindang Sari teh. Ya tuh. Dewek lah miluan we kumaha hasil lain. Cek si Oded harita bari jeung sasarengehan. Bring atuh harita si Jupri laleumpang bari jeung sasalingkeran. Jalan ngahaja milihan kanu parwek rek muru ka imah Pakuwu anu maksudna manghaja deuk ngiwat teuy Nyi Arum. Kaayaan lemur Sindang Sari harita meunikeun ka Simpe nu kadenge ngan saukur sora jangkrik patingkeur deungna sora londok di kebon awi. Hawar-hawar kadenge aya sora kohkol anu ratok di tarakolan kurona nu harita keur pareng ngudulingan ka tengah lembur. Dina kaayaan kitu atuh juringkang aya sabaraha urang jalma anu keur laleumpang muru
ka tengah lemur. Terus harita ngajujung ngadeketan ka palebah imah Pakku. Tekung sila marehna atuh geus anjong ka pakarangan imah. Terus harita atuh narangtung bari jeung mencerong panon maka jero imah. Maranehna atuh teu aya lian iwati si Jupri nu harita geus nepi ka lebah dinya. Pok atuh harita si Jupri ngomong bari jeung kucuwas kacuwis. Daina urang geus tepi ka dieu tah. Meungpeung rondakeun ka sisi lemur. Urang kebenaran asup ka dieu. Kamananya anak si Kuwut teh belah ditu kitu. Sugan. Terus si Leng rek kumaha ayeuna Jup? Ai sia. Ieu euy jua dengekeun. Dewek rek ngadeukeutan deui kana jandela. Sugan jeung sugan we geus hees jiga teu heula-heula. Terus dewek rek asup si Laing. Sakabehna caricing ngajaga dieu. Di dieu bari jeung nyitenan kayaan. Sabab bisi aya anu daratang rona. Tah lamun dewek geus hasil gancang tuturkeun. Lah. Kaharti ku dewek oge Jupri. Sok atuh gancangna ka ditu geus teu kudu micinan waktu deui lah dewek mah sakabeh oge. Geus pasti ngajaga di dieu. Nya sanggeus kitu mah si Jupri harita keneh. Kencis indit ngaleos bari jeung ditembukeun ku batur-baturna. Lempangna gede mah aplen-aplen dila apai-apai. Samalah harita kakatayapan rek nuru kana jandela kamarna Arum Rengganis. Tika catur di jalana harita kena oge geus tepi weh kana lebah jandela reg harita si Jupri ngajanteng bari jeung ngadedengekeun heula kaayaan di jero kamar. Tetela atuh geus simpe rehe. Terus atuh si Jupri harita noong nogel tina liang bilik. Si Jupri nyarengeh teuing naon maksudna mah. Lantaran ku manehna harita teh katempoeun yen Nyi Arum teh kasampak keur sare. Mending ngarengkol bari jeung disimbut. Sanggeus kitu terus harita atuh si Jupri ngaluarkeun bedog. Nu maksudna arek dipake nyokel jandela. Nya atuh. Telila cetrek. Brai jandela engab. Raket brai jandela dibuka ralaunan pisan. Telila jeleng si Jupri harita. Asup gerakan meuli kesit sakilat oge atuh harita. Geus aya di jero si Jupri teh. Barang kadenge aya anu ngaraket di kamarna. Nyi Arum harita kene oge keur ngarengkol ngadadak harita ngorejat. Ngorejat hudang barang riat di kamarna aya si Jupri. Gebog atuh harita. Nyi Arum Rengganis menikeun ka ngaranjung. Sarta hauk nyantah ka si Jupri anu keur nangtung bari jeung malong. Arum Rengganis harita socana molotot bari jeung awakna ngalaper bakat kurewas jeung ambek. Lantaran geus moal kasamaran tinggal deui ari ka si Jupri mah. Sabab geus sababaraha kali panggisna. Hei bangsat, ada kenaon sia? Nakajung wani ka kamar asup ka kamar aing. Geus pati si Laing teh nya. Geus boga deui niatan nguteh hade. Hah? Ngadenge omongan Arum Rengganis kitu. Pok atuh harita si Jupri gancang ngajawab bari jeung panon mencrong. Panon anu bolotot jeung bibir anu jebleh datuk ni kanal kadeplik. Estuning meuni matak pikasieun katempona. Tak kudu melotot kitu atuh Nyai Kakang. Ya. Nah Nyai teh apa Kakang? Teu apa Kakang, Akang teh Jupri teh. Ayeuna ngahajak ka dieu teh yalian iwal arek mapageun deui Nyai anu geulis calon pebojoeun AA. Naon sia? Neunah we sia ngomong alocot teh maka jeung AA tuh si teh sudi najis teuing sia aing mah. Maka jeung kudu boga salaki kanu beungeutna jiga Bang Barongan. Ayeuna Nyai ngomong kitu sote. Engke mah moal teu betah geura babarengan jeung AA Jupri. Da moal burung teu disenangkeun atuh sok Nyai. Hoyong naon oge geus pasti ku AA. Sagalana oge bakal dicumponan Nyai. Kantun nyarios we atuh ka AA. Kuka ke si setan nyebut AA deui. Ngadeng omongan si Jupri kitu. Puguh harita Arum Rengganis teh raraina menikeun ka nyiak beureum
waos ngancing kakerket hatena panas tengenah cenah asa kacida pisan si Jupri teh ngahina ka dirina. Atuh harita kene oge Arum Rengganis hauk nyentak deui ka si Jupri anu keur nangtung beri jeung saranga sarenge. Dasar lalaki ucut burung, urang ajar sia. Teu uyahan sia. Eta betuan ngabacot kitu sia aing. Geus ena mah sia, teu kudu banget dia ngomong. Hayo sia, gancang gerak keluar urang tarung sabebeakannya aing. Daripada aing kudu dihina ku pantar sia. Mending kene hapikeun diri aing mah sia. Mantong hahaha sajurig. Muni somong siang geuningan jadi awe bere, Tapi teu nanaon dah. Nya, yuk. Urang ngajak tarung mah di ladangan ku kuring mah yo. Minangka keur miceun kapanasaran samemeh nyai jadi beli kakang. Pok dipok deui sia. Sugan mimpi sia teh sanajan nepikeun ka kumaha oge aing mah. Kayang calaing mah moal laksana sia. Cium atuh harita ni Arum Rengganis harita kene oge terus atuh ngareret kana bedog anu sok dihaja ditunda handapkeun meja disayagikeun ti tadi kene bisi aya naon-naon cenah efek teh bener rek kaparengan bener aya kejadian kitu nya sanggeus kitu mah atuh harita sakilat Arum Rengganis atuh jeleng luncat keluar muru kana janela we buru-buru atuh harita kene kanu lega terus atuh celegedeg nangtung di buruan rengkenek masang kuda-kuda nempok kejadian kitu si Jupri anu masih kene aya di jero teh manehna oge teh eleh harita kene terus jeleng luncat nuturkeun ka Arum Rengganis anu duanana oge atuh harita teh geus pabendeng-bendeng nangtung adu hareupan bari jeung silih pelong. Sok sia bangsat geura maju sia urang rangsekeun sia ieu urusan teh sia. Ngerasia teu penasaran. Ya, sajurig dasar awewe kurang waras ya. Kanantun we sia mangajago teuing teh nah boga sakumaha sia pangabecus teh ha. Make jeung wawadiana nang tangka aing sia. Teu kudu babacot sia. Yeuh, gerak tadah serangan aing. Ya. Cium atuh harita. Da si Jupri ge mendireuwaseun teh nya Arum menikan harita luncat nyerang ka manehna. Aduh siang jurid teh reuwas aing jeleng atuh harita kene oge. Arum Rengganis anu ti tadi geus sayaga langsung narajang sarut. Peureup anu katuhul leutik tapi buleud nyuruh rek ngagedor kana beungeut teh si Jupri. Sorana meuni kadenge ngahiu bangbaraan tapi hiu klep los si Jupri harita rikat ngagilekeun awakna ka belah katuhu. Peureup Arum Rengganis sondik harita kene oge nyelebar atur milepas ngahakan tempat nu kosong ningali panarajangna kitu di Arum Rengganis anu geus kacida pisan ambokna harita si Jupri teh kalawan coba mikir langsung harita kene oge serepet we ngalaguas bedog lantaran geus moal aya hartina atuh lamun saukur leungeun kosong mah nya harita kene Arum Rengganis oge atuh geus nyaho kana pangabisannya si Jupri sabab harita geus kabayangkeun moal samata-mata jadi garong lamun teu kuat sagala-galana. Geuning we langsung ngagunakeun bedog jeung sieun nyai teh yang hareupan AA Mantan nyebut aa sajurig. lamun sieun mah tulah geus teu kudu gelutnya mending gelutna kasur jeung akang. Gancang we sareng bongkokan lah. Geus pasti dah sagala ge bakal beres semua matak miceun tenaga tuh. Ganeng setan mentong baca wae sia teh. Dasar nu gelok sia. Waduh eta hiap cep jileng atuh harita. Tetep aya di seak atuh harita kene Arum Rengganis nyabetkeun bedog da menikeun ngalebat. Anu diburu teh lian iwati beheungna si Jupri. Ari maksudna ngarah sapat we cenah. Kajeun teuing cenah sina ngaguluntung, sina ngagorolong sirahna. Kitu maksudna Arum Sari maka palang edan.
Tapi da pugu atuh Jupri oge da moal mikeun kitu wae kana sirahna. Sakilat atuh harita kena ngelokeun sirahna. Hiu atuh harita kaplos. Dius harita kena. Bedog ngaliwat kana luhureun sirah. Serepet atuh si Jupri harita oge. Teleh gancang ngalugas bedog. Ya Allah, ya, alah sia, tong wadi teuing geulis bisi raheut ku akang. Setan. Aduh, ya, aduh, harta kene atuh arum rengganis mundur doan tobana dua lengkah capek meureun hayoh wae mah. Kunaon atuh nyai teh make jeung mundur sok aduh gancangan maju deui sok da moana naon jeung gelut jeung aa mah. Mau budon jalayanan ku Jupri mah sok sanajan pi ka mana bae oge. Setan sia, dasar bangsa sia. Teuyahan sia teh. Kan banget juga bang barongan bapak kita siap ka sabaleun. Hulu etan kuat bebeakan juga kitu ka akang nyebutkeun babagig. Ya. Babagig oge pami ngaraosan mah tatos raos. Ganen sia setan. Aduh, teu ngabongohan atuh nyai. Kumaha aing geus sia? Sakedeung deui oge tuh nyai mah yeuh geus pasti bakal jadi milik akang. Gadeng sia, dasar bayawak, dasar mangkeluk ucut burung sia. Seberut atuh harita arum rengganis ngirim geni panarajang bedog mending molewat arek ngababad sukuna si Jupri. Siau silang si Jupri luncat. Teu beda we atuh harita ge jika bajing meni norolong luncatna deh. Terus ngacilepung luhur pisan bangun anu hampang awak. Terus atuh harita kene ngajuaikeun awakna ka tukang. Brek atuh nincak kana taneuh. Tapi rokaya acan oge suku si Jupri nincak bedog arum rengganis geus datang deui arek nyuruh harita deuk ngarah kana beuheung. Wah, ya jurig. Aduh, anjir teh sia. Aduh, mun reuwas aing. Cek harita. Cek si Jupri menikeun kareng habranjung. Setan sia, mentong dicincetkeun sia teh beuheung sia teh. Atuh ngagalenceng hulu aing. Nah aja sia ku aing di podaran. Aduh nyaan yeuh. Iyalah ya. Iyalah. Diam. Ya. Seberut atuh harita arum rengganis kirim geni panarajeng na bedog depikeun kang lewat rek ngababad sukuna si Jupri. Seberut atuh harita si Jupri celeng luncat harita kene awakna ngajuralit ngajelepung luhur. Dina kayaan kitu si Jupri atuh manehna ngadadak ngarengkugeun awakna. Sakilat bedog anu keur dicakalana teh harita dipake mapag datangna bedog ti arum rengganis. Nyasa geus kitu harita arum rengganis oge jeung si Jupri tarungna beuki ragot bae. Dua sarua kesitna nyaeta nyaan eta mah arum rengganis jigana bakatku ambek men harita gelutna alias tarungna teh menikeun ka nya-nya. Sakabeh pangabisa dikaluarkeun bakatku hayang ngarubuhkeun si Jupri anu jadi musuhna. Sok nyai gerak keturukeun sakabeh pangabisa teh. Mentong waka sombong sia. Da ieu oge secan puguh eles ya. Lah can puguh eleh teh mah. Ayeuna mah tos elehkeun nya sakedeung we supaya buru-buru urang ka sawarga. Setan sia, sawargana modar be acan sia. Aing mah ih ku teu ngarti sawarga teh sawarga urang duaan. Setan sia. Aduh. Para pamirsa, mangsa cekap waktu cukup rupina cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana naon anu bakal kajadian langkung pas nama insyaallah mani diberi neruskeun carita dina bagian anu ka 39. Hatur nuhun loh kumangrupi perhatosanana. Wilujeng kantun kasadeana kadeh hilap like, subscribe, komen jeung loncengna toelnya.
Hatur nuhun samantawis wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.